Cuma di dia ya selop ada lop. Banyak Pak. Duh ya dianya dina raraga naon ece tolabul ilmi dina raraga naon Bapak ngakepingkeun ceramah jawab. Dina raraga maulid Nabi lengkap nama dina raraga mieling kana lahirna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iraha ece lahirna Kangjeng Nabi teh poe naon? Tanggal sabaraha? Bulan naon? Eta ku pinter jeung calakan. Ditanyakeun dek dituluykeun ari maotna Kangjeng Nabi iraha? Nyengir ngajawab sabare. Iraha maotna Kangjeng Nabi Pak? Senin. Salasa ari maneh? Senin. Parasea ulah parasea. Ibu-ibu awan ngajawab saurang arang acan. Tadi mah ngajawab kompak. Begitu ditanya maotna Kangjeng Nabi, sawareh bahkan lobana teu apal. Ngajawabna bener poena poe Senin tanggal sabaraha? Mulai bingung. Makaning ayat 30 hese dipilih nage. Tuh, abdi sumping ti Bandung ka dieu teh kanggo jelaskeun perkara eta. Sabab di mana-mana daerah wae oge, saha wae panitiana oge, saha wae DKM-na oge, loba kene anu po. Loba kene anu po. Dina bulan ieu teh anu dipelingna wungkul maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok da aringet bahwa urang teh geus ditinggalkeun ku baginda Nabi. Padahal lamun sok dilenyepan ece boga caroge ece maot ka kaberat entok. Jawab tahun harap anu dipieling ti menjadi caroge nu geus maot lahirna atanapi maotna. Lahirna atanapi maotna. Maotna disebutna teh naon Pak? Haul. Diuk nang saya nangtung siraru serba salah. Aduh ya Allah. Tulikeun. Lamun ece boga caroge ece maot tahun harap anu dipieling ku ece ulang tahunna atanapi haulna. Mulai ka harti. Nah hanya salaki ece mah mun maot tahun harap teh nu dipieling teh haulna. Para kieu Bapak Ibu di haturan lingihnya mungkin bada asar dina raragana ece haul caroge. Para ulang tahun caroge sedangkan maulid Nabi teh ieu teh ngaranna teh ulang tahun teh apa bahasa orang dieuna teh ngan bahasa Arabna teh memperingati maulid Nabi. Nabi na geus maot tapi naha anu dipelingna hari lahirna. Ieu tah anu kudu ngaji make ilmu teh. Ieu nu ngaran-ngaran ngaji kudu make akal teh supaya sadar bahwa urang teh lain ngumpul kedatangan baginda Nabi tapi urang ge sadar bahwa urang geus ditinggalkeun ku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, naon pentingna inget-inget maotna Kangjeng Nabi atuh penting pisan ece. Jang naon coba lenyepan ku ece lamun seug poe ayeuna saat ayeuna bulan ayeuna masih aya keneh Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam moal kacau model kieu, kiai jeung kiai moal saling hina, kiai jeung kiai moal saling ngapirkeun, santri jeung santri moal perang. Ayeuna umat Islam di Indonesia khususna keur bingung ceuk kiai anu hiji meunang pamimpin kafir, ceuk kiai anu hiji teu meunang pamimpin kafir. Islam hancur, umat Islam pecah sabab naon? Anu bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan. Coba lamun sit dilenyepan ku urang bari ngalamun luhurun sajadah Gusti Habib Rizik kejeun Kiai Haji Agil Said Agil Siroj teu akur gara-gara cek ieu meunang pamimpin kafir, cek ieu teu meunang pamimpin kafir. Padahal duanana guru urang sararea hiji Habib turunan baginda Nabi, hiji kiai nu apal kana ilmu jeung sejarahna Kangjeng Nabi. Tapi hancur jeung perang jadina cek urang masyarakat jamaah dihandap nu lieur. Cek urang teh Gusti lamun aya keneh anjeun salira baginda Rasul meureun ayeuna moal lieur di Jakarta teh jelas aya keputusanna. Tangartos ce
jadi kudu dirasa-rasa nyeeling teh ulah nyeeling kana lahirna hungkul tapi kudu nyeeling kana patna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Coba lamun aya keneh baginda Nabi meureun alam dunia teh moal kacau balau model kieu, lamun aya baginda Nabi puguh aya tanyakeuneun, lamun aya baginda Nabi meureun puguh urang terek minta doa sagala rukna. Kama qala Roma Irama bidang dutihi, kalau sudah tiada baru bahwa kehadiran yang sungguh sangat berharga. Uce jeung salaki sok paraseanya ceu. Uce jeung barudak budak sok dicararekannya ceu, naon sababna mineng panggih jeung aya keneh. Sekali deui mineng panggih jeung aya keneh.